kada sakieu teu boga duit jaba ucang jajan dia. Coba chat beulieun di aing nyangan we. Nih, si Dimas ka mananya? Oyak sieu geus eueuh. Nyampur si Komeng lah. Komeng. Nah, si Dimas Teu. Gua urang gini yang si Aing Dimas. nanya, maneh boga duit teu? Henteu. Mun boga aing nyeum heula. Tuh mah, boga. Aing beulieun chat. Henteu. Kemana heula? Si Dimas yang sorangan boga duit. Kemana ayeuna nyangan anak? Kemang kota atau kamu ngeluh? Ngomong kota we. Ya itu lah. Nih, ayeuna baduit belikan kena besek duitnya yeuh. Nyer aing teu boga duit kieu eung coba ning isuk udah kurangnya kawinan. Nyieum ka saha ieu duit? Nyangan inyeumeun Nih, mana ya si Dimas Jangan we yuk Si kapangi-kapanginya. Di mana ya? Nih, itu baru dat ka mana? Cara kota besek tawa. Dulu Ya itu baru dake kamarana eung jiga loba duitna. Tadi teh tuturkeun sebenarnya bere injung. Aya Pak Ustad. Kan. Coba eta boga duit eung jangan anak urang isuk kawinan. Bukan anjeunna. Urang mah nginyeum eta we, pinjeumeun lah aya teu. Si Ustad Pak Ingin Ustad. bukan anak nangan inyeumeun tuh. Cenah percaya mah tuh kan. Besak lagi Oh, coba ding anak urang isuk kawinan deui. Kumaha? Ya urang nyangan inyeumeun yuk, ka mana? Yuk. Coba si Dimas Oh, si Dimas nya. Yuk, orang sabar yuk. Itu Pak Ustad jeung baru deket ke mana erek ngadarium Jawa. Udah Si Dimas tadi bukan duit nya. Oh, yuk orang tanyakeun yuk. Dimas. Dimas. boga duit duit, euy. Oh, boga 13.000. Alhamdulillah, euy. Minum atuh euy. Pinjem atuh, jangan anak urang isuk kawinan. Dua abah. Mana saya budi? Iya. Loba duitna Euy, euy si pinjem atuh. Dimas. Aduh, traktir atuh yuk. Traktir meuli kopi. Ya. Juga tuh kemarin meuli heula. Anu urang dagoan di dia yuk atuh. Ayo, sok anjing. Ya, yuk lah. Si Dimas. Lah. Alah. Cicing lah capek. Ing gitu budak sih kalau bak duit euy mayan jang ngopi woi kita duit sabaraha 12.000. jang urang lah Duit anjing hayang disantam dikeun ku aing diasupkeun kana eta rumah sakit hayang nah anjing modal anjing mayan euy duit jang meuli bala-bala gocengeun tuh mantap modal anjing Yan euy. Urang bawa coklat ku bereman tadi. Jauh lah kas komen aja Pak Ustad jeung si Badrun. Si Dimas nikat lila teuing eung ka warung teh nikat aya sajamnya. Bobo kabut tawa. Ya orang tangan mah ka warung Mang Emong. Yuk atuh. Ya. Di mana duit? Duit aing dibawa ka BP manut tadi lah anjing. Bejeuh lah kasih komen. Sebenarnya mah itu. Ya. Si Dimas mana? Yuk orang ka warung Mang Emong ini mah. Kene. Oh nya jauh kene di warung Mang Emong teh. Coba. Mana kopi nah? Mana kopi geus nunuan lila. Nah, atuh bisa dipala. Eta cicing heula. Dulu hari duit tadi Wah, duitna. disupkeun. Heeh, baru nunuan geus sajam oh kopina aing mah. Tajam cenah. Lah. Jangan lah. Gila sih. Sok mana nanyakeun nah. Talapung lah, talapung. Atuh. Aing duit dipalak, nggak ditonyokan. Sial, dasar sialah.